Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Oriza Sativa di kelas 11 MIPA 2 hoyong macakeun warta anu judulna Deldom digebah di alun-alun. Hanjakal dina tahun 2014 katompernakeun Deldom dicarek ngulampreng di sabudeureun alun-alun Garut kota. Lain ku pamarentah eta teh, tapi ku pangurus Majelis Ulama Indonesia daerah Kabupaten Garut. Cenah geus ngotoran alun-alun lantaran tai domba ngampar teu dipalire. Kadituna ngaganggu kahusuan ibadahna muslimin di Masjid Agung. Sabab tai domba narapel dina dampal sendal, terus kaemper-emper tepi kaburuan masjid. Nu nguciwakeun mah wargi aturanana teu patos jelas, padahal matak naon upami ngusulkan aturan. Naha dombana kedah dicalanaan sapados taina teu ka mana-mana. Atanapi kumaha wae saena lah. Pami kieu mah kapanan teu janten solusi ka tukang deldom. Cek tukang deldom Niana Agus 40 harita. Pon kitu keneh di alun-alun Ciamis, beuki dieu teh deldom beuki langka. Tapi di Ciamis mah lain alatan dicarek, estuning kadese ku beca cinta. Sakitu wae ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.